Kedeng deui datang bulan Ramadan pida ujung-ujungan kieu saurna man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Jalma nu bungah kana datangna bulan Ramadan haram jasadna asup kana neraka derwe dikayatan ku umat Islam khususna ku orang Sunda ditafsirkeun. Maksud bungah di dieu teh maksana cenah munggahan sagala diaya-ayakeun. Barang dahar diheulakeun. Naon maksudna siga nu dendam isuk teh bisa dahar beurang. Saacana teh segala asin sambal jengkol peuteuy kabeh diayakeun da sabab isuk bosan moal bisa. Goreng ajengan kayak gituan teh henteu. Naon sababna kade urang niatna bungah nyambut kana bulan Ramadan bisi ti soledat kana sum'ah, niatna syukur bisi ti soledat kana kupur. Naon cenah nu disiapkeun kana bulan Ramadan teh tilu, hiji rohani, dua jasmani, tilu pangarti. Rohani teh hate urang di jero hate rek nyambut kana bulan nu mulia cing pangjawabkeun lidi seueur malaikat ibu bapa bungah teu kana datangna bulan Ramadan. Bungah mana jeung datangna lebaran.